cilalang sesosolodotan. Aya ucing tadi karungan. Solong ke kiri, sorong ke kanan. Hei teman ini cat-catan. Kusangkakan panas. Ini setang ini. Sampai liter acan gitu. Naik ke mananya? Ngalamar gawe ke Saudi jauh teuy. Kalebak. Bunuh gegera hungkul eta ge awewe. Hah, aing. Kira teh. Jol atuh anu datang ke duit. Ya kumaha mobil? Da saeutik suluh nama. Hah? Ah, tadi cas atuh suruh dorong ambil hurung. Teu waras kumaha? Sia-sia tidak ada duit. Ah, atuh kumaha ieu suluh teu waras mobil lama. Geus atuh omean heula eta ka bengkel. Da saeutik sih suluh nama, panggulang ku aing kumaha da bareurat kieu gede. Besok omean heula. Abina-bina teh jeung kabon teh. Pagawean teh urang teh ka kabon we, jeung ka kabon dewe we. Ai hirup di kampung mah kieu. Naon deui tuh da? Penting mah awak cager. Hirup senang. Majikan loba, majikan hiji ketan. Majikan geulis. Naon dia tuh neangan kahirupan mah. Sapopoe. Kan urusan perubahanana aing teh sapopoe teh kana kebon we. Cing atuh neangan-neangan piduiteun atuh neangan piduiteun naon atuh. Aing geus bosan aing ngulukutak we unggal poe ngetaan we boleh jeung boleh we aing. Mah ieu teh. Ji, kenaan Ji? Kenaan? Haji, aing can naik haji ka kakek umroh. Oh acan. Ieu urang rek muat suluh ieu teh kitu mobil nu urang teh waras. Terus kudu kumaha aing? Di panggulan gitu ka aing. Heuh maksudnya ieu kira-kira di dinya aya teh kawuhan kitu nu sok nyewa atau supir kitu. Aya kalem atuh meureun. Wani kadarga. Tong nyebut Haji Dadang. Kontinentan haji ka umroh. Duit mah lo basok, pan itu mobil urang di bengkel. Boleh. Nah, tuh pira tah isuluna mah saeutik itu maksudnya rek diragaji di nyeun itu tuh dipan saeutik. Oh, kainana Ya aja. tadi dinya pi boga kawuhan teh eta supir kitu. Boga cicing kalem. Ya jang nyeunaan gini kainan ya. Dipan goblok nasi teh conge. Da kan ieu teh kai alus maksudnya dijieun sulu kapan nyaah urang teh dijieun dipan mah kitu paragi sare kitu teh urang geuning. Aya kawuhan teh dinya pi. Aya tuh ya. Aya. Ek neangan aing arek apa kumaha nungguan di Aya dieu. moal mah engke sih burit. Heeh. Saduit teh. Ih. Aya mah soal duit mah gampang, mobil heula nu penting mah itu geus gampang jadi loba ulah sok nyebut Haji Dadang teu boga duit mah. Acan haji pan karek umroh cenah kumaha Teu atuh. sok pokona mah dayang apal kita di hareup pokona mah urang adaguan di tempat biasa di deket BMH anu warung Sarabi. Heeh. Bener ya. Benar pokona mah mobil. Nepikeun ka ngacaukeun aing ieu bener ya nya. Piduiteun ya. Oh. Neangan supir di mana ya? Neangan mobil di mana ya? Oh. Iya nah. Mantan driver manehna. Sugan bukan channel manehna. Sampeurkeun ah. Kemana-mana sih eta mah. Poe teh ngurus boleh deui jeung boleh da aing ieu teh. Leon. Iya bro ku aing. Nanti bisa ngomong lalaunan. Gane-gane teuing da kadenge ieu ku aing teh goblok aing. Kan ieu sisi jalan. Jadi bukan we atuh keur fokus ieu teu kadenge. Ngomong kan asal ceplak wae goblok teh lain. Lalaunan we. Mang gitu dapat kadenge ieu ku aing genan. Maaf atuh maaf mun disogok marah-marah sakitu ge. Ganggu aing keur ngagawe. Mun tong ditinjakan boleh aing cabok ku aing. Aing diurus enggal poe gitu bakal ditinjakan goblok. Cicing aya ieu aya bisnis. Bisnis naon? Bisnis. Piduiteun. Penting mah daripada yang ngurus ieu kuku ke hari dong sia. Bisnis naon sia? Yo aing masih walaupun kokod aing harideung tapi ieu mah halal. Halal ieu mah. Lain neangan duit haram aing ieu mah. Ku aing di sayang tileletik nepikeun ka panen, geus panen dijual. Kan emang waktuna lila. Ya ngomong ka bisa ngadawe goblok. Sia lamun misalkeun petani barang hakan di mana kehed? Aing teh petani milenial. Sia teh.
Sia mah kalau ngomong sangeunah na wae kehead teh. Ulah nyepelekeun kana petani teh. Gede jasana petani teh. Sia dak kari kamari sore wae geunan. Iya ngomong-ngomong bisnis erek moal, tong sok guru tuan wae ayo atuh. Geus kolot teh. Heuh ai bisnis naon sia? Kita tadi ayo berbelat-belit wae ngomong bisnis naon. Mantan driver lain. Ya, sorangan teh. Kerabat tuh. Sorangan teh mantan driver lain. Terus boga mobil. Mobil kemana kan pada masih boga mobil. Sia mah kakak ngahina. Pan mobil aing geus dijual. Dijual iraha, dijual aing mah teu apa teh asup kana berita. Jadinya ngejual mobil teh. Pan ku aing geus dijual tak ku aing dibelikan kebon ieu ku aing dipake peplakan lumayan ieu mah. Mobil pan aing mah ripuh aing mah aing. Kudu majeg lah, kudu kir lah nu kararitu. Aing ripuh aing mah meuli dibelikan kebon aya hasilna ku aing. Kalau mun aing misalkan geus boga duit karek meuli di mobil. Aya usahaeun ieu teh maksud urang Mas, bukan teh bogaeun keneh mobil, bukan teh boga keneh mobil dinya teh. Pan eueuh lah mobilna aing mah geus dijual. Emang naon gitu? Aya bahasa eta aya? Aya. Aya eta aya pan. Sia teu ngarti-ngarti, pan geus dijual mobil aing na. Oh. Ieu lah mah aya aing mah eueuh. Atuh tong marah-marah wae atuh aing mah. Eta benta. Bisnis aing mah kumaha aing mah. Heuh bisnis naon sia mah belat-belit pisan naik bisnis naon? Ya, jadi aya nu nitah ngangkut suruh lumayan nitah. Baik, Di mana? aya tuh di si Haji Dadang, erek. Apaan eueuh mobilna sia? Atuh nginjem pan beureun di dinya teh boga kawawuhan loba, beubeurieun aing bisa mobil hante nanan hante, cuma informan aing teh. Harusnya bersyukur di dinya teh dong, ku aing dibere usaha. Ongkosna sabaraha? Cing, pacan mere harga. Tah tebak we ku aing. 1 juta, erek. Jadi di mana ayeuna barangna? Aya di ditu. Sok nengan we ulah mobilna. 1 juta. Heeh, Jeung ka manehna sabaraha ieu? 700. Nah, sia goblok ka bina-bina teh 700 pan aing mau nageunang koplok. Aing jadi supirna. Coba pirage kenek meureun. Sok atuh urang mah nuturkeun sabaraha we eta mah. Sia mah kabagian 150 geus alus atuh. Can aing mah pan ke jeung mayar mobilna deui. Bina-bina teh 150.000 aing geus siga tukang ieu bae. Mayar mobil geunan ayeuna mah geus mahal. Ayeuna hitung ku sia ayeuna bensin we geunan moal main 100.000. Ayeuna geus mahal ayeuna mah bahan bakar geunan. Horok atuh. Ah, Ku aing telepon heula jalan mana? Ek langsung ayeuna ieu. atuh. Hah? Ek langsung ayeuna ieu. Atuh nya heuh ku tahun hareup beurang hayang duit tangge ayeuna. Sing uang telepon heula ku aing. Ayeuna pisan butuhna ieu. Heeh, ku tahun hareup nanya deui nya. Ongkoh aing mah. Bos. Di mana? Aya mobil. Oh iya ya, tarikannya nih lumayan euy. Ayeuna urang dibawaina ka imah. Oh, siap. Gampang, masalah duit mah cair tuluy. Oke. Siap. Siap. Ayeuna aing OTW ka imah. Oke. Geus jadi mobil mah. Enak kumaha ayeuna? Sok atuh di dinya etan mobilna urang beja ka jalan mana heuh? Engke panggil di mana? Engke di jalan da di dinya. Sok aing ke jalan mana heula aing mau heula mobilna. Oh, sok. Ji, kabenaran ente panggil di dia aing geus menang supir, jeung menang mobilna. Aing mah gesit kan. Aing. Di mana sih malila pisan lah aing ngadago. Urang tadi geus anggeus deui meureun tuh disebut panggulan ku urang. Da malila pisan tuh da Amerika Barte sih. Maksudna Ji, Teu tulus da geus beak ayeuna ge. teu tulus. Aing teh Ji tadi neangan teh aing berka adu-adu dagang heula jeung anu babaturan urang teh. Heuh atuh sia malila pisan titana ge burit ceng teh, burit pan aing geus ek magrib. Apa aing jadi panggulan we kapaksa berat-berat oge. Kapan manehna tadi nabogan mobil heuk mobilna dijual Ji. Nu kumaha aing mah. Bener ya teh. Heuh di telepon tak angkep wae sih mah. Teu kableun kuota nu kumaha aing teu gawe-gawe acan kan kaina ge. Ya, mah, Aya piduitan aing gesit. Jadi kumaha ya Ji? Ah eta mah teu urusan urang mah bolaikeun ka ditu. Duh, manehna geus ngomong ieu kan buka mobil kumaha Ji? Eta mah urusan maneh, eta mah urang mah dan itah ge ka maneh butuh mobil cenah ke burit bawa kai ceng teh. Mah aing mah Ji atuh gantian we Ji. Ah, ubung geus lah jika ditu sia mah. Ya, Ji. Ji. Hah, anjing cilaka 12 ieu mah goblok. Di kumaha aja belinya nya? Kasih Jayan. Hah. Hah. Baiklah.
teh tapi ayeuna aing. Kawan nang si koplok ieu. Molor apa nang? Maksud orang Den. Woi. Ma. Mana pergawean nahaon sugan aing sugan teh pingsan mah di dinya. kan aing keur nelpon sabreker bisi Oke naon gitu. deui berapa Aing pinjam mobil sakedeung da mobil ieu, ke uang makan mah gampang. ka mana Aing kaya muatan, gede ieu mah uang makanna, tenang ke ku aing ge dileuwihan ulah hariwang. bener ya teh Bener aing mah, mun aing iraha aing bohong atuh. sok we urang mah nan duitna kudu ti ayeuna urang mah ulah pas baheula anjeun nginjem duitna engke pan aing ka pamajikan ieu Aduh, kabina-bina teuing salabatan ka sawai ka aing. Aing teh wawujung sorangan teh lain sapoe dua poe kabina-bina teuing teu percaya. Apa ti heula mah geus pugugan aing kenan katipeng eta mah aing rugi aing kenan. Kapan apal ieu? Sia teh mah rada kitu jalmana. Ayeuna mah bener ayeuna mah jadi ku aing. Kabina-bina teuing kudu bayar ayeuna ge we bayarna tuh. ih urang mah lain kugituna lain teu percaya ka sorangan urang mah ieu bahasa harit lagi kan ini mau mobil teh duit eueuh ai pamajikan nanyakeun pan aing teh dapur teh kudu ngebul meureun beulieun Heuh panti heula mah sarua wae aing genan katipeng aing genan sanu hayang atuh kitu. Ayeuna mah moal aing mah bener ayeuna mah. Jadi kumaha ieu? lagi saya nama duit na teh heula dieu Aduh. Aku kudu ayeuna. nya kudu ayeuna mulai dibawa ayeuna bisa kaos baheula deui mobil dibawa bayarna 2 minggu deui Iya bener ayeuna kudu diduitan ayeuna ku aing ayeuna. nya heuh Cuk aing mah engke we dibayarna ku aing. apaan pamajikan aing teh nanyakeun meureun mana ladangna cenah meureun Bari sok atuh sabar aya. geus gope we urang mah Anjing, kabina-bina teuing Aisyah. Beli gope, pirakeun engke burit kita ku aing dibikeun deui. lain ku masalah pikiran lain masalah gopena hari baheula mah nginjem 200 teh heuh da cenah naik teh mah bahan-bahan ge nama spare part ge naik teh mata aing keadaan ge we nama gope Ah, mah teh atuh meuli salabatan ka Walanda ka aing meuli salabatan lain ka babaturan, ulah mahal-mahal teuing geus we 300 lah. guys aing mah kieu we da ka babaturan aing mah geus terus setengah tapi hayang ayeuna duitna ulah aya juk cole Dasar si cenah hideung goblok, sia kabina-bina teuing. Wis 300. terus setengah naik 50.000 we wing mah teu dimahalkeun moal geus sakitu urang mah kok bawa nang kudu ayeuna duitna da pamajikan nanyakeun masalah mah teh ai erek urang mah sakitu 350 heug wae urang mah kitu da kumaha da wayahna euy cenah mah Lihat aing pakai kembali gemuk dia aing geus sia teh kabina-bina teuing. Tadi nama ku aing teh sabari mawa mobil, lagi dibalikeun lajeng gemuk ku aing teh hami teh kudu ieu aya mobil. Tah. 320. nah ieu geuning kurang di wae 30.000 da kumaha ieu teh Heula, lamun aya mah ku aing dibikeun kabina-bina teuing Ah, kana aya. 30.000. Eueuh. ngerek-ngerek pisan Lain masalah ku gerek-gerek eta duitna sakitu-kituna deuleu tah. Duit ada aing yang kipi kumaha bedana ka pamajikan aing duit setengah ieu bedakeun we 300 tah aya 20.000 jeung mana kabina-bina teuing. Mana kuncina lah? mengerek pisan jalan tuh yang coba terak Awal 30.000 kabina-bina teuing sia teh rabatan cenah hideung. bebaturan dah anggur we ya kerusakan mah da aing nombok gitu ya kuncina Sing ikhlas urang mah bere ditawar 30.000. ane kok enggak gila Bukan burit kena ku aing teh dibawa deui ka dieu. kulit nama putih Oh, ayeuna mah bener. Ku aing burit. yuk atuh sing salamet we kade we mah mobilna kade ngabalikeunna tongkos baheula rek malikeun burit datang isuk Biar rewel-rewel teuing atuh kabina-bina teuing. Heueuh, ada yang ieu ku aing genan. Nah, si kehet kalakan inti gue pebalot teh. Hakim.
Goblok leumpang di salapatan siga puyus ya. Di teleponan ku aing hareresena sia ka mana goblok. Aing neangan ka ditu ka dieu. Kumaha ieu motorna goblok guys sia. Naik sia kalau wae gawat naik kumaha ieu. Aing geus burit ieu, aing geus eta keun jalanan nepi ka burit. Gimana mana ieu mobil geus bayar di ku aing. Jadi kieu mang. Dari kumaha? Jadi kieu mang. Jadi si Haji Dadang mah teu jadi. Pengobrolna yang di panggulan kemana? Panggulan cenah. Maksudnya kumaha? Oh, si suluna di panggulan kumanehna. Ai sia. Ieu mobil geus disewa ku aing 320 koplok. Nah sia. Astagfirullahaladzim nerek kumaha sia. Ya, aing mah teu kumaha mang, eta mah di dinya meureun. Itu kumaha sia mending hampang kitu ngomong goblok. Beungeut sia hurung koplok. Duit aing kumaha koplok itu 320 geus dipake sewa mobil ai sia. Eta mah teu karep teuing eta mah urusan diri di dinya. Ieu nu mayar oge aing mah. Teu boga masalah, nu penting mah aing geus ngabolaikeun. Aduh, nah sia ngomong goblok. Ku aing gitu. Ai sia ka mana kunyuk. Ngomong sangeunahna sia goblok, nyebutkeun lain urusan lain. Si Haji Dadang tuh goblok mah tuh. Sia tadi ngomong nyebutkeun gampang aya borongan 1 juta Geus si Haji Dadang eta nu kitu nama. Si Haji Dadang. Ayo oge nanti mun geus semangat pisan pan eta kana duit mah. Terus duit aing kumaha ieu? Nya udah apa? Bukan saha itu. Bukan saha itu pan. Ini gitu jadi. Terus kudu kumaha aing? Terus aing kumaha itu 320 koplok? Ya, eta kerep teuing aing mah. Kayak sia sangeunahna ngabolaikeun we goblok kayak tadi. Aing hayang dengan mobil gitu giliran geus aya mobilna ku aing kalau dibolaikeun koplok teh. Si Haji Dadang gitu nama. Siang kitu nama koplok. Aing masa kadar neangan. Syukur-syukur dia kamu nak jadi tepan menang duit. Aing mah ti ditu teu menang, ti dieu teu menang. Kumaha ya capek Mana we. sakit aing kumaha itu? Ya, teu apa aing kena kalah si capek na we. Untung tuh si Haji Dadang kunyuk dah larang. Duh. Kita tetong sama si wae pan si itu na tuh si Hajina. Mending gampang sia ngomong nyebut tong emosi tunjuk ku aing. Sia sangeunahna. Kewe mun panggil si Haji Dadang na keur bukan we. Aing mah kumaha deui aing teh tadi teu menang duit teu menang nanaon. Ados we cacapean aing datang dan Ari goblok. Ya yang duit pakai kulit kembut ku aing nan. geus teu mah terserah dinya. Setan. Bodoh amat asda. Goblok teh. Aduh, duit aing anjing. Si anjing aing. Tadi bisnis jeung edan teh cek aing kunyukna teh. Cair bos. Cair bungut sia burung cair. Ari nu edan dasar gelo nak pungahan kukulut terus gitu.